Al-hikayatu ari carita. Al-khamisatu anu kalima. Eta fi adamil ghaflati dina henteu ayana poho. Eta dina henteu ayana poho lil khaliqi ka Allah anu ngajadikeun. Ka Allah anu ngajadikeun. Wa kana jeung aya saha ba'dul masyayikh sebagiana pirang-pirang guru eta yahusu nartentukeun saha ba'dul masyayikh eta yahusu nartentukeun saha ba'dul masyayikh wahidan kahiji jalmi mintalami zatihi ti pirang-pirang muridna ba'dul masyayikh. Ada merujuk ba'dul masyayikh bi iqbalihi kalawan yang harapna ba'dul masyayikh. Kalawan yang harapna ba'dul masyayikh alaihi luhureun wahidan faqala mangkang ucap saha ashabuhu pirang-pirang santrina ba'dul masyayikh. Saha ashabuhu pirang-pirang santrina ba'dul masyayikh lagu kabadul masyayikh fi dzalika dina itu yahusu wahidan. Fi dzalika dina itu yahusu wahidan. Pada mangka masihkeun saha ba'dul masyayikh. Mangka masihkeun saha ba'dul masyayikh ila kulli wahidin ka tiap-tiap hiji jalmi minhum ti itu talamidatihi luhureuna pisan toiron kana manuk. Setiap orang dikasih satu burung. Waqala jeung ucap saha ba'dul masyayikh. Waqala jeung ucap saha ba'dul masyayikh bahku kudu nyembelih anjeun kana toiron. Kudu nyembelih anjeun kana toiron bihaisu la yarahu kalawan sekirana henteu ningali kana itu toiron kalawan sekirana henteu ningali kana itu toiron saha ahadun hiji jalmi pamado mangka lewat saha kullu wahidin tiap-tiap hiji jalmi wadzabiha jeung nyembelih saha kullu wahid atoiro kana manuk bimakanin di hiji tempat kolin anu sepi wajah jeung datang saha hadzatil midu. Wajah jeung datang saha hadzatil midu ieu murid. Wa khairu halna ari manuk ma'ahu
sertana itu hadatil min eta ghairu mazbuhin tadi sembelih tadi pencit tahu ghairu mazbuhin tadi pencit fasalahu mangkana roska itu hadatil min mangkana roska itu hadatil mitalureuna pojok kiri saha asyaihu guru an adami zabihi tina henteu ayana nyembelehna hadatil min tina henteu ayana nyembelehna hadatil min faqala mangka ngucap hadatil min amartani parentah anjeun ka kuring an albahahu kana nyembelih kuring kana toiron bihai sulayarahu kalawan sekirana henteu ningali kana itu toiron kalawan sekirana henteu ningali kana itu toiron saha ahadun hiji jalmi walam yakun jeung henteu maujud naon maudhi'un tempat illa wal haqqu angin ari Allah anu hak subhanahu kalawan maha suci na Allah eta yarahu ningali saha Allah kana maudhi'un tapi ngireuna faqala mangka ngucap saha syekh lihada karana ieu amartani luhureuna pojok kiri uqaddimu ngaheulakeun kuring hada kana ieu hadatil min alaikum mandarikeun anjeun sadaya idil ghalibu karana ari kaprahna atau umumna atau kaprahna alaikum luhureun anjeun sadaya eta hadisul khalqi pagawean makhluk wa hadza ari hadatil min eta ghairu ghafilin henteu poho anil haqqi di Allah anu haq Arisalatul Qusyairiyah diambil dari kitab Arisalatul Qusyairiyah juz kahiji halaman 41 wa kadza fil jawahirul luqiyah jeung oge dina kitab Al Jawahirul Luqiyah halaman 47 carita anu kalima nerangkeun santri anu teu pernah hilaf ka Allah aya hiji santri dispesialkan ku ajenganna kiai anu mata ngajadikeun santri-santri nu sejenna teh bertanya-tanya nah anu kitu mah diheulakeun diberi kepercayaan misal akhirna pikeun ngaleungitkeun suudon para santri nu sanes sadaya santri anu bahasa mungkinna cemburu karena terlalu dispesialkan. Akhirnya sadaya santri di pasihan manuk hiji ewang, manuk eta pencit.
ngan ulah sampai nalika keur mencit manuk eta aya anu ningalikeun. Aya nu ningali. Ayeuna aya rumput ka mana, aya nu di okoy rumput. Aya nu ayeuna warungna teh ating, akhirna nyala rumput tah. Pami tos dipencit ka dieu cenah. Tos dipencit akhirna nyana nu abdi tos, yakin tah nu ningali yakin. Abdi mah nyumput di semak-semak bisa nyumput. Santri anu dikhususkeun ku kiaina nyandak eta manuk belum disembelih. Ke disembelih ieu, teu dipencit ieu. Ayeuna ditanya ku guruna, "Naha geuning manuk eta teh teu dipencit?" Dapan saur akang teh cenah upami nyembelih kedah di tempat anu teu katingali ku batur teu aya nu ningali sedengkeun teu aya di alam dunia ieu sadaya perkara anu teu katingali ku Gusti Allah. Jadi akhirna si santri eta moal khilaf menafsirkeun eta teh. Nafsirkeun eta teh saking tadina jadi teu da di mana wae tempatna oge pasti bakal katingali ku Gusti Allah. Akhirna kenapa guru eta teh ngaheulakeun muridna anu tadi teh anu teu mencit manukna teh idzil qali wa alaikum hadisul khalqi wa hadza ghairu ghafilin anil haqqi. Margi santri-santri nu sanes mah mung ningalina makhlukna wungkul sehingga poho ka Gusti Allah. Bahkan kan aya dina caritana aya sahabat ku seorang saudagar di piwara ngajaga kebun kurma. Ayeuna anggur buka kurma. Bila bae pokona urang teu anggur kurma. Ayeuna di piwara ngajaga santosna kitu naon ngaranna teh? Ieu rasana naon kumaha ieu rasana si anggur teh? Dupa keterang. Mana cenah geus ngajaga kebun mang tahun-tahun teu apal mana anggur nu amis, jeung nu atah, jeung nu pait, jeung nu kesed. Jawaban si penjagana teh polos, da abdi mah di piwara ngajaga wungkul. Lain di piwara ngamaman. Emut dina carita ulama zaman kapungkur Kiai Ponorogo upami telepat teh Kiai Zainal Abidin. Upami telepat. Anjeunna di piwara meser barang ka pasar. Tuh cenah kudana tuyun ka ditu ka pasar. Peser ieu da kudana dituyun. Nah ada teu ditumpahkan da di piwara dituyun cenah. Jadi kudana teh dituyun mung teu ditumpahkan. Saking tak diuntak kabulna. Jadi naon anu dilakukan? Lamun urang loba ngeyelna saperti caritana Nabi Musa jeung Nabi Isa. Nabi Hidayna sama Nabi Udah tadi itu. Hala firaku baini wa bainak. Ini adalah waktu perpisahan diriku dan dirimu. Ulang antara dirinya teh saya diaturna. Tataros wae. Kan kitu. Oh, eta caritana hikmah hikayat anu ka 5. Murid anu dikhususkeun ku guruna kana punya istimewa. Anjeunna wikir wae emut wae ka Gusti Allah. Hikayat anu kagenep. Al hikayatu ari carita asa di satu anu kagenep. Eta fita'allu fil batiniyati dina hubungan anu bangsa batin. Hubungan anu bangsa batin. Baina syai'i di antara guru
watil midihi jeung santrina syekh. Hubungan antara guru dan murid ya ceritana. Hubungan batin antara guru jeung murid. Dicaritakeun kana aya sahabat talamidi sebagiana pirang-pirang santri eta mata maot saha syaihuhu guruna ba'du talami ada merujuk ba'du talami paroda mangka ngarepkeun mangka itu jim di pinggir lamun dihandap pirang-pirang mangka ngarepkeun saha ba'du talami ayah tuma kana yen ngahatamkeun saha ba'du talami alkitabah kana kitab ingda qabrihi disandingan kuburana itu syekh disandingan kuburana syekh palamma roda mangka dina samangsana ngarepkeun sahabatu talami ayak ro'a kana yen tamat sahabatu talami qala mangka ngucap sahabatu talami ka'adatihi seperti kebiasaan ba'du talami qabla qiraati dina sada acana maca radhiyallahu ankum kana lafal radhiyallahu ankum radhiya muga-muga ngaridoan sa Allah Gusti Allah ankum ti anjeun sadaya pasami'a mangka ngadangu sahabat talami min qabri syaihi di kuburana guruna ba'du talamin khatipan kana suara tanpa rupa yaqulu anu ngucap naon hatib yaqulu anu ngucap naon hatib hatipan wa angkum kana lafal wa angkum ka'adati syaihihi seperti kebiasaan guruna ba'du talamid fi hayatihi dina hirupna syekh watakarroro jeung bolak-balik naon zalika itu fasami'a min qabri syaihi jeung bolak-balik naon fasami'a min qabri syaihi halaman pengker tah handap pisan pojok kiri nah bolak-balik miroron kalawan bolak-balik wa fi yaumin jeung dina hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe lam yasma henteu ngadangu saha ba'du talamin al jawab kana jawaban min syaihi di guruna ba'du talamin min syaihi di guruna ba'du talami fara'ahu mangka ningali saha ba'du talami di kaset mangka ningali saha ba'du talami di kaset pinaumi dina sare fasa'alahu mangka naro saha ba'du talami di kaset mangka naro saha ba'du talami di kaset an adami ijabatihi tina henteu ayana ngajawabna syekh
henteu ayana ngajawabna syekh ka'adatihi seperti kabiasaana syekh. Faqala mangka ngucap saha syekh kuntu aya kuring hina idin dina nalikana itu adami ijabatihi dina idin dina kalina dina kalana adami ijabatihi an adami ijabatihi tapi gireuna eta masgulan disibukkeun bitauzi'i sawabi qiraati ahadin kalawan ngabagikeun ganjarana bacaana hiji jalmi kalawan ngabagikeun ganjarana bacaana hiji jalmi kana anu aya saha ahad eta yuwakiluni ngawakilkeun saha ahad ka kuring eta yuwakiluni ngawakilkeun saha ahad ka kuring tidalika dina itu qiraah. Diambil dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 563 carita hubungan batin antara guru jeung murid. Pikeun nguatkeun hubungan batin guru jeung murid di antawisna urang teh ngingkelat hadoroh ka guru urang. Kaduana ngalaksanakeun wadifah atau kebiasaan bahwa itu wirid atanapi tirakat anu sok dilakukeun ku guru urang. Gitu. Contoh misalkan di Tegarejo nu diagengkeun mujahadah. Mujahadah eta ngagantungkeun ngahubungkeun hubungan batin. Amaman jabong, puasa. Itu nyambungkeun hubungan antara guru jeung murid. Jadi ari genset nama guru Tegarejo lampuna dugi ka dieu ka Ciamis. Lamun di Ciamis teh disambungkeun wae bakal pareum. Aliran. Nah itu hubungan tadi. Aya sebagian murid anu dikantunkeun ku guruna. Ketika erek ngahatamkeun kitab payuneun makam guruna, sebelum membaca kitab biasana si murid eta teh ngadoa radhiyallahu ankum, biasanya seperti itu. Ketika guruna masih hidup ge sebelum maca radhiyallahu ankum, mudah-mudahan Gusti Allah ngariduan ka urang sadaya. Itu we. Nah, ketika murid eta teh nyarios sapertos kitu, ti aya suara tanpa rupa. Anu cariosana wa ankum. Lafal wa ankum eta saha nu nyariosna? Ternyata nu nyariosna guruna. Ternyata si guruna nyarios wa ankum. Eta teh bolak-balik gitu terus. Nyarioskeun wa ankum berarti si guru teh jeung si murid teh ngaduan hubungan batin. Aya nu biasa dugi kana impenana. Si murid teh si guru teh ngadatangan ka muridna dalam impian. Ngan ulah didugi-dugikeun ka batu. Cukup kurang we datangan lagi urang. Pandina kitab Takbirur Ru'yah lamun urang ngimpi jalmi anu pernah ku urang berjumpa sawe berarti eta kahandap. Nya berarti eta jalmi. Ya berarti. Berjalanna hari ternyata ketika si murid eta teh ngaos tapi teu aya jawaban wa angkum deui. Teu aya jawaban biasana aya tina jero kubur teh wa angkum. Gitu. Lain pemana biuka. Akhirna si murid eta teh bunina kadatangan dina ngimpina. Saur si murid guru nahan geuning ayeuna mah henteu ngawaler deui wa angkum. Akhirna si guruna teh ngawaler hina idin masgulan. Kuring teh keur sibuk. Oh nya.
berarti ahli kubur kisah itu sibuk kenal ngabagikeun pahala maca Quran kabar. Jadi itu sempat ngejawab. Da lain poang ieu. Keteranganna dina kitab Al-Faidul Muhtarar. Itu nya eta hubungan batinnya. Makana ulah heran upami aya murid kasumpingan ku guruna minum itu. Nya eta berarti hubungan batinnya. Diantara hubungan batin. Sebetulnya. Ya. Diantara. Makanya sing kuat hubungan batin antara guru jeung murid. Yang tawisna nyawa wadifah anu biasa dilakukan guru laksanakeun ku urang. Contoh bapak misalkan ku istiqomah jamaahna dirinya dawalkeun kamu ku dikirna dawalkeun eta hubungan batin. Al-hikayatu ari carita as-sabi'atu anu katujuh. Carita anu katujuh. Al-hikayatu ari carita as-sabi'atu anu katujuh eta fi akibatil hiyanati dina pungkasana atau panungtungna hiyanat. Akibat atau panungtungna hiyanat. Lisaihi kaguru akibatna hianat lisaihi kaguru nerangkeun tentang cerita seorang murid yang berkhianat kepada gurunya. Naon anna muridan sanyana hiji murid eta tolaba milari saha murid atau nyuhunkeun saha murid min syaihi ti guruna murid ayu alimahu kana yen tangawulang saha syekh kamurid ayu alimahu kana yen tangawulang saha syekh kamurid al ismal aqdoma kana asma al isma kana isim al aqdoma anu agung ismal aqdoma ya ijazahana wirid al aqdoma anu agung fa'atahu mangka maparing saha syekh kamurid mangka maparin saha syekh kamurid syai'an kana hiji perkara mugotkon anu ditutupan wakola jeung ngucap saha syekh ausilhu kudu ngadugikeun anjeun kana syai'an kudu ngadugikeun anjeun kana syai'an ila muridi ka murid kuring rupana fulanin fulan fa akhodahu mangka nyandak saha murid kana syai'an muridna murid luhur tuh muridan lain muridi beda mang muridan jeung mang muridi mah beda mangka nyandak saha muridan kana syai'an summa fatahahu tuluy ngabuka saha muridan kana syai'an tuluy ngabuka saha muridan kana syai'an fitoriki di jalan naunya ieu ditutupan penasaran dibuka liang guro supaya ningali saha muridan supaya ningali saha muridan makana perkara fihi an tetep dina syai'an fakhoroja mangka kaluar minhu tina syai'an naon fakrotun jadi atawa Mickey Mouse Paroja mangka balik saha muridan tadi naon parotun beritnya kade lain jeri naon parotun berit Paroja mangka balik saha muridan bikamalil ghaiti kalawan sampurnana jengkel palamma ra'ahu mangka dina samangsana ningali ka muridan saha syekh tabassama mangka seuri
Tahasye. Mesem. Mesem itu senyumnya. Wakola jeung ngucap tahasye. Ya khoinu, hei pengkhianat. Hei pengkhianat. Ilam takun lamun henteu aya anjeun. Eta aminan bisa dipercaya. Lifa rotin kana beurit. Pakai patakunu mangka halna kumaha aya anjeun. Eta aminan bisa dipercaya. Lil ismi kana isim al abdomi anu agung. Hikayah Sufia halaman 167. Hikayah Sufia berarti cerita-cerita ulama sufi. Ia nerangkan tentang seorang murid yang berkhianat atau bertanggung jawab ke guruna. Seorang murid yang berkhianat kepada guruna. Khianat tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Di piwarang ia kalah kabur misalnya. Kemana? Di dia ya ceritanya seorang murid nyuhunkeun ka guruna hoyong diajarkeun Ismul A'dham. Ismul A'dham itu lafal Allah, lafal jalal. Ada juga yang dibahasakan Ismul A'dham itu adalah ijazah wirid. Aya Ismul A'dham. Hoyong diajarkeun eta. Kulantaran ilmu eta maluhur. Nya. Budak leutik keneh aya anu luhur elmuna. Nah, salah. Akhirna si guru eta teh miwarang ka muridna. Ya, pasikeun barang ieu ka murid kuring nu di ditu. Barangna teh ditutupan dibungkus. Kaos paket dibungkus. Akhirna kulantaran si muridna teh tidak bisa dipercaya. Penasarannya kan orang besok ini dina TV acara prank nih pakai kotak, jangan lihat bolongan ini, jangan lihat lingkaran ini. Geus aya tulisan jangan dilihat, pala dilihat ceplok wae ku roti lantaran hari diceritakan itu lucu tapi hari ini mah lucu gitu, tergantung orangnya. Kadang-kadang urang teh dilarang jadi ngalakukeun. Nah, tekeng dibuka wayahna anterkeun kaki pulan di tengah jalan dibuka. Ketika dibuka, pak goak celang we beurit leutik keneh nu kakalalahi nu beureum teh anu dina sorong sok aya nih gitu. Anak beurit leutik jadi dipisah. Kaos anak kucing. Beurit anjeunna jengkel merasa dikerjai ku guruna. Akhirna balik deui ka pesantren, patingali meureun si muridna teh jengkel, si guruna tabasama. Tabasama itu senyeri lantaran naon? Anjeunnya lucu teh. Lucu. Akhirna ngarasa dikerjai, akhirna saur sehna anjeun teh tidak bertanggung jawab. Anjeun mah dibere amanat beurit wae hese, komo dibere amanat Ismul A'dham. Diberi amanat kecil wae hese, komo nu leuwihan gitu. Dipiwarang ngajaga duit 1000 wae hese, komo dipiwarang ngajaga duit ratusan juta. Jadi lamun jalma nu amanah mah perkara leutik oge bertanggung jawab, komo perkara gitu. Lamun dina perkara leutik geus bertanggung jawab, mungkin dina perkara lagi moal. Makanya amanat anu gede berawal dina amanat kecil. Lamun urang bisa nampi amanat nu leutik, ku Gusti Allah teh bakal ditampihan amanat anu agung. Urang abumi aya santri aya budak nu hoyong ngaos hiji, tampi eta teh amanat. Ulah kira urang rabok ngaos budak teh hiji. Atawa kieu urang teh geus ngaji kitab teh seueur.
Terus ngaji kita Musanatil, Tabirur Ru'ya, Risalah Aswaja, Qissatul Mi'raj, Fathul Mu'in, Fathul Qori, Tahsir. Gurunya we budak kayak ngaji baba aduh ngaji salami-lami kitab nabadan ngaji teh baba. Nah, akhirnya ngerasa eta mah leutik lah teh ka urang ngaji kitu mah kali itu ge bisa. Pan jadi sombong amat eta. Saha wae nu dugi ka urang eta teh amanat di Gusti Allah. Aya saurang, dua urang diajar, diulang. Gitu. Gak gaya. Ya, eta cerita. Jadi amanat nu leutik wae ge hese, komo amanat nu ageung. Ketika orang bisa nyepeng amanat anu kecil, jika itu bisa kita kali beres. Rizki nu leutik wae gitu disukuran, komo nu gede. Itu nu gede bari disukuran moal. Nu leutik na gitu. Abdi mangke upama di pasahan amanat anu ageung abdi jadi kepala, abdi jadi ketua, erek bertanggung jawab moal, dijadikan seksi kebersihan kita bertanggung jawab. Itu bisa. Nah, intina jalma itu binatang jawab. Nanti ke depan, utamina di organisasi, di pesantren, di sekolah. Yang penting adalah amanah. Di ngalina jalma eta bertanggung jawab henteu. Lain gagah kana pintar atau tidaknya. Pintar itu relatif. Ketika orang yang diberi amanah berarti secara spiritual bagus. Al-hikayah susah minah wallah.